اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah nyabahasakeun sieun rempang can berarti ka hareup lamun nyaritakeun sedih jeung prihatin geus berarti tah Oscar itu teh dina Al-Qur'an hese urang ngan saukur fala khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu iman ka Gusti Allah ti golongan Yahudi iman ka Gusti Allah ti golongan Nasrani iman ka Gusti Allah ti sabiun iman ka yaumil akhir barinyana beramal soleh eta teh bakal dijadikeun ku Gusti Allah dirina jati dirina fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kaharep moal aya rempang jeung aya sieun lantaran iman ka Allah selalu nyana teh mun tayang ka Gusti Allah ridho naon bae pamere ti Gusti Allah moal aya sangcaya naon ge moal aya prihatin nu katukangna moal aya sedih nu geus lantaran Allah maha hampura urang ge teu kudu sedih geus bae kuari geus dijadikeun poe naon ieu poe Minggu jeung ieu jam 10 kurang tereureun berarti ngaji ere duluan jam bae lapar beureun sia nah lainnya teh mah jadi cerita oh aya aing ka hareup ulah sieun lantaran aya Allah katuka ulah sedih sanajan kurang geus nyarita geus kalaksanakeun dosa baik sagoir maupun kabair Allah maha hampura tinggal tobat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu aya prihatin teu aya sieun fala khaufun alaihim wala hum Zanun, komo diangkat jadi wali ma'il ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum iya jangan lit naon dipake karempan ka arep saja Allah teh selalu membimbing urang ke arah anu bener ieu datang ka dieu teh lamun lain bimbingan Allah moal bisa sanggeus datang ka dieu teh amun bener-bener dibimbing mah pan ngadengekeun lamun teu dibimbing mah atuh bari ngopi lah kurang bimbingan teh saeutik nah kabeh itu na kanungeus kudu bingung lantaran Allah sanajan urang ieu lobana dosa sakolong langit ieu ku dosa urang cak Allah pan aing ngapangeran tinu ieu langit ku dosa sia ieu diampura aing resep jasa sebab sia ngaji aing ridho jasa ku sebab sia salat aing ridho jasa ku sebab sia sedekah aing ridho jasa ku sebab sia ngabantuan itu syiar agama Allah majlis teh masjid teh ta pondok pesantren ta fakir miskin teh aing ridho sanajan sia loba dosa geus diampura ku aing ridho asal geus Allah ridho bae di kumaha maka fala khaufun alaihim wala hum ya dan kok bisa kitu kumaha memang kieu pan di awalna laqad akhadna mitsaqa bani Israil namun teh tukang ngaji betul tadi teh pembacaanna ge perlu dikoreksi hari urang mun teh pesantren teh ngoreksi noreh anu pesantren ngoreksi innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna teh arti inna huruf tauhid malingina amalatan sibulis bawatar faul khobaro jadi berarti anak usani huruf puntan sibulis bawatar faul ini amil deh guys aya nanti ge mondok atuh sia ada nyaho anak usani huruf puntan sibulis bawatar faul khobaro ya sitatun ina aya atawa itu dina alfiyah nu jelas mah inna termasuk amil nawasib tarfa'utan sibul isma wa tarfa'ul khobar nganasabkeun kana isim ngaropakeun kana khobar geus berarti kudu rangkaian mubtada jeung khobar zaidun qaimun joina inna zaidan qaimun teu mun aya atofna nu diatofkeun kana isim kudu nasab inna zaidan wa amron qaimani bisa nah ieu geus sarua innal ladzina amanu eta teh mahal nasab walladzina hadu nasab sebab isim inna ai kunaon ka dieu wasabiuna teu wasabiina teu bener wasabiina nasab tuh anu ngaji mah ye itu tadi ge bingung jadi teh iya bingung pan ari anu teu ngaji mah teu bingung-bingung aja anu ngaji mah deus boga bingung etik
Ini tengah kita bingung-bingung akan. Terus ke bawah conge. Ada ke, mengenai Muhammadiyah apa yang dikilojokin gue ini. Macam itu lah ini mah. Lah, karena mau kakak hukum-hukum malah nanti. Macam itu ngapain? Bulan kaper ya ini mah lah. Terus saya mah nang tangan ke Muhammadiyah dia sok jasa. Dibaca itu lah aku sia coba ini mata. Nama tak kuasa bikuna kuno itu kuasa bikina. Ayo sia. Ayo sia. Nggak bisa lupa aing. Wah, Muhammadiyah mau desain mau berak. Cek aing mau lain sekali lain dua kali aing ngarepan yang Muhammadiyah terbisaeun, tebecus. Ucap bacanya beneran tebecus. Ini mah mondok Pak. Teu mondok Pak di rumah bisa coba. Mama Muhammadiyah coba dah. Aika Islam orang merondok kabeh. Aika ahli sunnah mah innal ladzina amanu nasab. Walladzina hadu nasab. Tadi nak wasabiuna. Kudu mah wasabiina wan nasara man amana. Mau ditanyakan kanyana. Oh ampun, sekarang ampun. Gegel suku ampun. Ngaji banyak. Oh iya. Lantaran dia bahasa pasir bahasa anu dek diindahkeun ka Gusti Allah ka urang sebagai umat kabeh macana mantep. Jadi carana bisa paling minim bisa diatapkeun kana mahal na inna lantaran mahal isimina gitu. Mahal isimina marofa sebab asalna mubtada. Kok bisa diasapkan karena mahal? Lantaran lafaz allazina ta isim mausul. Ai isim mausul ma ropa jeung nasabna teh kitu bae allazina bae. Jamul lazin ulal lazina mutlaqo allazina bae sama jamul lazina mutlaqo bae nama allazina bae. Ropa allazina nasab allazina jair allazina. Ya tetama nu kos itu nu layak togoyaru laku tetagoyur lapazah. Ana tetagoyur lapazah lapas sama dana mun diatapkeun ka dieu bisa diropakeun bisa dirasapkeun. Kos itu tangajina ungka karang. Wo jahe aji cek aya teh ya. Asawa eta mah mikeun khobar bae. Mikeun deui guys. Ieu mah lanjutkeun bae. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Geus kitu ge kadena wasabiuna kadzalik. Bismillah jasa. Jadi berarti kieu ngartikeun na wallah alam bimoralisanya na jelema nu ariman. Jelema nu jadi Yahudi, jeung jelema nu jadi Nasrani, tegas sama jelema nu ngimankeun ka Allah jeung ka yaumil akhir, ngamal kana amal soleh, eta bakal dibere palukarna ku Gusti Allah. Kasieun karempan jeung kaprihatin, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun wasabiuna kadzalika. Golongan sabiun ge golongan nu kaluar ti Yahudi, golongan nu kaluar ti Nasrani. Nyanyian golongan deh leuwih parah tibatan Yahudi nu asli eta ge kadzalika kos Yahudi jeung Nasrani bae dina pada mun iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir eta ge sami bae mun amal kana amal saleh ala khaufun alaihim wala hum babacaan teu meunang sambaran. Tuh, lamun tekwer ngaji alfiah. Oh, aya dina bet wa inni lakyarun. Aya dina siiran teh. Jadi kaharti be puja Lah, mau dibacakeun jadi tengah ngaji. Kok kitu be lamun sok ngaji alfiah mah bener. Kayak di mana kara? لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. Allah alam bimara dilakon akhada yakin nyata kaulah nu agung geus jadikeun perjanjian kepada Bani Israil. Dina kitab Taurat nate geus dijanjikeun kudu iman ka Gusti Allah, iman ka para rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Dina kitab Taurat, dina kitab Injil geus perjanjian Gusti Allah. Perjanjian naon? Kita ngimankeun ka Allah jeung ka para rasulna. Nyana waktu keur maca kitab Taurat kiah-kiahan we.
instruksi Gusti Allah dina kitab Taurat berbagai ayat dan tamsil kita ngimankeun ka Gusti Allah jeung ngimankeun ka Rasul nyana ngadagoan iraha ya Rasul Allah ya kanjeng Nabi Isa alaihi salam setelah kanjeng Nabi Musa alaihi salam didilah datang kanjeng Nabi Isa nu kunyana ditungguan teh apa percaya ka kanjeng Nabi Isa Yahudi bahkan dibunuh kanjeng Nabi Isa. Bahkan pengakuannya harus terbunuh kanjeng Nabi Isa. Padahal kanjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah, diangkat ke langit. Pada kata dibunuh cek parahan nama. Jadilah cek para Isawiyin. Tidak Kristen bahwa kanjeng Nabi Isa menebus dosa. Nebus di mana? Nebus di mana? Nah inilah pengakuannya. Padahal di kitab Taurat diinstruksikan. Andai kata yang Nabi nah ya, iman ke Allah, iman ke Nabi, iman ke Rasul, ditungguan. Jadi dijelaskan bakal ayat kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Soal kanjeng Nabi Isa, teriman. Terus baik kanjeng Nabi Isa dikira kitab Injil. Terus dua tak, Taurat kebaheula terus baik berjalan berlaku Yahudi ngarana. Injil di zaman kanjeng Nabi Isa, gesarwa di jero teh kita ngimankeun ka Gusti Allah, ngimankeun ka para Rasul Allah. Iya jelas di Al-Qur'an. Laqad aqalna bani Israil saqa bani Israil wa arsalna ilaihim Allah ngutus ka manehanana para rusulan rasul tapi ketika datang para rasul kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum ketika datang ka manehanana utusan Allah tapi utusan Allah nanti bima la tahwa anfusuhum karena naon anu kita dipakai kahayang kumanehanana Rasul nu datang nah takur jeung kahayang nyana kumaha eta fariqan kazzabu wa fariqan yaqulun sebahagian Rasul kunyana dibohongkeun sebagian Rasul kunyana dibunuh nu dibohongkeun kanjeng Nabi urang dibohongkeun begitu datang kanjeng Nabi nu nyekel kitab Taurat dibohongkeun, nu nyekel kitab Injil ge dibohongkeun. Geus percaya ka kanjeng Nabi teh padahal dina kitab Taurat, dina kitab Injil geus dijelaskan perjanjian terhadap Bani Israil, andai kata datang Rasul, wajib iman ka Allah, wajib iman ka para Rasul Allah. Ketika datang, fariqan kazzabu. Sebagian Rasul dibohongkeun kunyana. Wapariqoi yaqtulun sebahagian Rasul dibunuh kos kanjeng Nabi Zakaria kos kanjeng Nabi Yahya dibunuh kunyana bahkan kanjeng Nabi urang geus dibunuh bahkan kanjeng Nabi Isa pengakuannya dibunuh gitulah Yahudi jeung Nasrani nu baheula datang kuari ka zaman urang sarua bae ngan urang mah leletikanana di lembur teh penuntun di Arab-Arab bae, orang tepan boga nukir masantren dihitungan bae, ngabiayaan itu nanti penting hitungan. Anak mangan siang masantrennya sebel kan, sebel. Dia 15 tahun enggak ka dieu bae, nanya. Kurang dipakai damar, dipakai lampu. Ngabiayaan teu, nanya tilok, naon tilok, tapi dihitungkeun. Santri teh kos kitu tah. Santri teh ke modelanna kos kitu, coba nu sakola tilok aya nu kos kitu. Kalau ngasih eta di sekolahnya, jadi esa, di mana digawe nanya? Ini kalau mana lain menu digawe, ayo milu atau ada milu korupsi bae lah. Paling ngekos gitu tak kan sekolah, tapi ke santri mah, miti 1 tahun disensorikeun, 2 tahun disensorikeun, 3 tahun, gitu mulai rada kuat jadi mas santren cek babaturan anak. Lah terus ya aing bae 4 tahun, 5 tahun sepeda mansrit kopean aja. Yeah. Masyaallah. Lain deui. Kena tahun 7 tahun mah lembur gitu. Kamana Pak? Mereka 30 nya nang disebut ustaz. Kamana Pak? Pak urang nonton bola yuk tadi yuk. Itu ustaz. 10 tahun, ya 11 tahun selain deh guys. Mulai aya riung-riungan. Panggil situ teh panggil. Mas santri bapak situ. Tapi dari sengerikeun, kabelah dia na dikuat-kuat, kabelah dia na diejek, kabelah ditu nama di Arab-Arab. Iya sekebel sih, mas santren iya masjid urang nggak usah sah ya. Sudah nih, tuh ayahnya anak tuh nilu ngabiayaan gitu. Ayo kan, nanya get yo, ayo kan. Tapi lamun geus kebal teh, si eta geus kebal teh balik-balik mas santrennya.
Ulah bae mau anak dari itu. Tah, aya datang. Yang mau kapan oge moal. Emang geus tamat kita ramat. Kayak ngaji mah. Itu bisa tuh ya. Soal bisa mah tuh bisa ngaji mah kepege. Kayak gitu, bisa ngaji. Suka mau ngaji. Siap, aku masih ngomong, emang kok situ, tak terima. Kan bisa ngaji ya, ngaji mau tungtung aja. Jadi siap, ngesan sorangan baik. Itu bagus itu. Terus, itu ya, musyawarah, kami kabehan, musyawarah. Yang sayupon. Beneran ya, guys, musyawarah ya, kabehan di lembur, kalau dengan adegan enteng, adegan sayung, ayah baik. Kunang. Masih dewa imam, jadi sering dijadikan imam ruti. Nu biasa bae urang henteu, antara nu biasa darah ragang ngelulu. Hese jasa, aya nu bagus dagang, teu pugu datang mah teh tadi teh yang dipimpin deh. Pokona masuk zohor jadi imam asal siding terus geus tah jadi jejeukeun ye. Dan kitu ngaranna masjid teh ye, kitu para rubu asana ieu lain santri mah. Oh, kira itu lagi nyokot jam itu. Kecil santri ke sebenarnya jadi kan gitu mah ayo biasa santri mah jadi imam gitu beres ditunjuk jadi imam jumahnya sih itu yang biasa mah sombong ini saya sama kroten itu pugu tidak naon tuh jadi santri mulai budak datang dari yang ngeja alhamdulillah geus jaralan budak ngeja nu tadi datang ke huruf jadinya tadi nanti bisa maca Quran jadinya Fatihahna geus rapi alhamdulillah kadanyekeun lamun muludan nya jadi protokol mun amplopna gede kebal jadi protokolna mun lain siksa gede biasa disebutan doang. Lumayan tah. Kumaha eta di lembur nu pro aya ka santri alhamdulillah rabbil alamin. Anu teu pro na ngebuat. Bahasa ngebuat. Geus udah geus. Ngebuat. Loba anu teu pro. Santri komo jawarang. Dua kali deket alangan. Kan mungkin lagi segala ngaram sama tuh kotok, segala jaga plet, segala catur. Kerunya nama jadi tentrem, barangnya anak ye, happy jasa. Ayang tungtung nama kehalangan, dan punya anak. Mulai ge, siatanya golongan parikon, kadzabu, wa parikon. Itu yak tulung mah, kan keul gitu. Eta kok gitu di lembur yo, tenang mah, santai kalus. Ulah kudu gindir ulah. Sebab ngamalkeun ilmu Allah lamun teu dicoba ku Gusti Allah moal gede. Coba heula. Cek Allah kae si komantia mimiti dicoba ku susah. Susah heula mikir kan teh nya namun mikir pun aing ieu mah ngaji bae, pan aing jadi imam kan unu mere. Mulai ngojek bae aing. Tak, dia coba heula ku Gusti Allah. Namun nyana kuat, urusan kau itu urusan Allah, urusan ini urusan lain. Paling 10 tahun, tadi tu nak, dikocor kan kubusnya. Kabelah dia kapake, dan bisa kapake. Nah, ya di kecamatan tim sukses. Tan, sukses kada ya. Ayah naon di panggilan ke pendopo. Naon tuh 700.000 sekali maca Yasin. Letih kan? Ada tawar, Pak, 1 juta lah. Nanti jangmui 100, itu ya 900. Jadi itu nama 1 juta. Nanti jangmui itu kajian lah 100, ya 900. Itu bisa, adu tawar. Tolol tuh. Ustaz adu tawar. Ustaz Golkar kok gitu tak? Parem, tak obor. Tadi nama guys, ada lumayan. Kaserang, ku duit atuh. Kaserang, ku duit Golkar. Tar. Cek masyarakat kamari mah eta cangon bari jam tetet kitu nya katiup angin meureun. Atau kena orai, kasembur ke orai ya kak, jadi gue esek jasa, dikurung deh esek, udang tinggal udang, bodoh udang, tapi sinar lantaran dia kena perah. Nah iya sama masyarakat, parikon, sebagian pro, sebagian itu.
Kadang sebagian ngebohongkeun, sebagiannya cemaki. Terus kitu jeung kitu bae. Tenang bae aya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah keur carita Yahudi jeung Nasrani baheula. Pas kitu sabenerna dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil Allah geus perjanjian supaya iman ka Gusti Allah, iman ka para Rasulullah. Nyana geus heuh-heuhan, tapi ketika bukti nyata datang Rasul-Rasul Allah ka anjeunna, itu sesuai jeung kahayang maranehanana. Fariqon kazzabu wa fariqon yaqta. Turun sebahagian utusan Allah dibohongkeun ku nyana. Tina sawarena nu dibohongkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dibulu ku Yahudi jeung Nasrani. Terus datang ka kuari lantaran Kangjeng Nabi sukses mimpin agama di dunia, diteruskan ku para sahabat, diteruskan ku para tabi'in. Yahudi jeung Nasrani nu baheula ieu kayaknya nyeriam lompat panehanana ka Mesir, lompat deui di Mesir ge ka Eropa, lompat deui ka mana ka Spanyol ka Eropa kene. Di Spanyol gerak deui Islam jaya deui sampai jadi negara Islam Spanyol, India. Yahudi begitu serik luar biasa. Di perangan deui ku Yahudi bangkit deui. Zaman itu wali sangat diurang bahasa keemasan Islam luar itu bae terus bae. Islam Yahudi, Islam Nasrani kitu bae tah eureun. Ketika itu Raden Patah mengibarkan bendera Islam, dunia Islam luar biasa teman-teman. Di mana-mana perekonomian Islam, negara-negara Islam, cuman telila umurna. Serangan Yahudi datang deh. Terus sampai ke kuari Islam can hudang di asal hudang, serang deh. Datanglah para wali-wali Allah di Gujarat, di Yaman, di Hadramaut, Yaman terus ke Indonesia. Timbul ta bangsa zaman belanda kamari ieu tah. Nah, kuitang teh, kemudian gitu pasar ikan teh, kemudian ke belah dieuna teh Cibandan teh. Eta lah nu berjuang di Jakarta terus dididik ku maranehana kekuatan tauhidna menjadi luar biasa. Gerak deui Islam teh. Belanda pucar kacir, itu mendunia, cuman Belanda eleh di urang ku wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Nah, ketika orang ngedirikan negara Islam ya, negara Indonesia, demokrasi apa negara Islam? Suara demokrasi, tetapi demokrasi terpimpin supaya orang teh aman kabelah dituna, supaya ngeunaheun. Nah, aya jadinya ditangguhkeun hiji kumaha dingkekeun daya. Nu hiji teh dibongkar-bongkar datang ka kuari. Kuari pos kieu katakan. Datang ka Iraha orang geus berjuang deh hese luar biasa. Gitulah ala kadar gambaran dunia perjuangan Islam jeung Yahudi. Datang ka kuari Yahudi ongkang-ongkang. Oh, perekonomian geus dikuasai ku Yahudi kabeh. Tangkal awi perusahaan anu Yahudi kabeh. Bang Yahudi kabeh. Wah, swalayan Yahudi. Gitu pada urang teh kuari mah. Lamun balanja ka swalayan Indomaret, Alfamart, berarti urang teh geus dukung perjuangan Yahudi. Belanja salah ke belanja salah. Pabrik satu keping, aya jang gereja, aya jang ka Roma, jang berjuang Kristen untuk kristenisasi. Tapi sisi orang butuh jang dahar, gawe dirinya ditinjau dari di sisi jerona. Setiap terkeping, orang berarti dukung karena perjuangan Kristen. Dilematis di Indonesia sebab tuhudang bangsa anak. Cuma di zaman Bung Karno mah agariskeun ku Bung Karno bahaya. Ya, tapi nu secara itu teh. Sebab naon? Urang nuna tapi di jerona, di balikna urang memperjuangkeun nyana. Tidak, Bung Karno. Tekuateun di zaman Soeharto mah. Di zaman Gus Dur diagariskeun deui. Wah, ditentang ku kabehan. Sebab nu berdasi bakalna teu boga mobil atau mobilnya turun mobilnya tidak kadirak turun jadi karena turun nih ya nama pansembungan naik kapan sambungan lantaran geus biasa naik hammer nyawa ngarantinya harupa orang ke hammer sembungan tak ketika Gus Dur siap nyala geus menuju ke Israel eta teh merubah perekonomian diganti cek survei ekonomi moal ka barat
mau Amerika aing ke Timur Tengah nila jalinan ketika gariskan ke negara Indonesia kembali ke masa Bung Karno supaya lepas dari kungkungan Amerika paham bangsana siap bangsana kok tadi diceritakan ku Gus Dur pan rahasia sama aya badan intelijen negara menang bocorkeun nu penting laksanakeun ngan bangsana geus terlena di zaman Golkar di zaman Orde Baru Soeharto inilah keayaanana deuk selalu bisa ngabangkitkeun deui coba kuari di luhurna jang calon presiden jebolan Orde Baru kabeh nu bisa ngabangkitkeun semangat bangsa keluar tina kungkungan Amerika rakyat mah anti Amerika, tapi di luhur mah sujud ke Amerika, berlawanan antara di luhur jeung di handap. Nggak kumaha coba? Ieu ngomong ke mana sih akhirnya? Terus bener. Gitu kan begitu banyak orangnya. Fariqon kallabu wa fariqai yaqtulun wallahu a'lam bis-shawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. Sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun Ki Kalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu galode mah Kangjeng kumaha ulah na gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang urang kajian kumaha ge kami madek nurut kumaha cak pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pake ngiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake ngiuhan ku sia bayang ku tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung
jar kiamat ku aing teh cak anu bohong na eta mah ku gede-gede na kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sieun atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara mantap haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiyahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunah ieu salat geunaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan innalana nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka irah ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal dae ka ditu datang ka irah ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta mah ket teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa itaudu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat
malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun kurang pakai ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka urang. Gerak urang teh pan dideulekeun ku Gusti Allah, lain dideulekeun jak memang gerak urang nagena ngagerakeun Gusti Allah. Dibere nikmat teulah kaum Kangjeng Nabi Musa. Prak ngomongna kos kitu Musa. Musa ngomong urang mah, kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajeng teh titahan kami mah teh hayang, ai hayang teh mah tuh sia bae ka tujuan pangeran. Los kali itu perang duaan, kami mah inah hauna kok irud deui di wae. Abang cek Kangjeng Musa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong cikupak. Ya Allah, ya Allah. Kata Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi. Abdi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun. Wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun. Abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat. Maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu. Wah da gede jeung jangkungna. Ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami madek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu bae tah ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tah ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongkrong dulur ngararaji hayu orang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, orang ngararaji, cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong. Sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang, teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah ti merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah ke geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap
unggal dek salat di Ciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi panculak ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh ieu nu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa di Ciduhan istiqomah cek Kanjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek teh kula cenah nina ngasana cek Kanjeng Nabi teh be Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kuali mah kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuari mah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kanjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok meureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon hutu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk kalaan nangka aing hah deuk kalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia kabeh awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun beusi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah tah eta kiai tuturkeuneun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim repes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes merenya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adu mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta deuk nyalahkeun saja bayu deuk nyalahkeun saja mun hideung jak kunyana keneh mun kitu mah ku urang jak cenah ku kunyana eta kos kitu teh kiai na kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiai na geus kolot tilok nyurah kieu kadek didinya bae didinya mah ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na naonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah
Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun kunya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleun roh kadeuleun roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta kunya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titeh didinya baik orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empang napanya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri bae akal bae ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang kalau udah ada gua ku soleh nah iya maka karak ngalagori baik goblok sia ka dieu sia da gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pahara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon dua ceknya saumur hirup ku nu paling bungah dua naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampilin teh nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun jasa masyaallah kadua nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat dua seumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi walina naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh ieu gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek etalah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di Ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegeg jelema teh nyaho mana lamun nyaho maknana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampilin teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mas mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa tak ilmu eta nu hese mah maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun bakti da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana
wa bainal qaumil fasiqin. Gusti geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu. Satu dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya. Gede. Sebab lawanna Firaun, Pak. Mentok ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tak ditanyakan maksudnya ada iya umat gerak tulungan hayu gerak kami ada mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeure sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeule tuh urang Cikupa tuh sering maca sholawat tuh ngan budak teu bagus di maca sholawatna ya kurang hayang naik pangkat adalah aduh Kanjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara jasa eta pan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna indah hauna koin perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu geus mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hai nyawa coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan habak ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawara ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun gak Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumanya Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia paham
peler sia nu gede mana Budawas mah aya deui bae tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean belah kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain mun awas atuh kos kieu mantap urangnya gitu lamun set bae ka sarung atau ka talimang cekel peler nu mana ya nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut ieu nu gede mah ya Allah aya beda bunawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihun filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira katalimbang na teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong hayang naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiaina dititang pan eta bang kawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas golok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na geresepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiq ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah ngana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuhna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus eta anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu kok inginan teh ieu tolol teh budak didinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah loh jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah belum bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan
dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna gajang hilek beter sepen ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha. Nah kata eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolotna geus ieu beus menyeun pasantren halus gitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin jas ulah ditorelir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gas kuarimat tenang Musa para ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaruk urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik. Hayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh hayo orang balik berangkat balik ka dieu berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin siap kemana ya balik orang kaditu tuh karena kaditu jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek gitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek cai ayo balik deh iya bener mah ayo berangkat geus sia tuh jadi pemimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan dia deui ieu urang upak-upakan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nayalah yatihuna fil ardi bingungnya na didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qolodo malah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar tidinya ugal paeh berangkat badek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik bae ka dieu breng ke kaditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 hendak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah
didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi disiksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mengadoa ka Gusti doana ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae tak kadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril. Naon Jibril gade? Hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui cenah mah. Oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka Ardul Muqaddasah. Geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke. Geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae. Saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananta Ana Israel malakal maut. Naon gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah malah kamu ngakapai gitu. Iya cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ya baik kula mah tugas embung jagain itu mau ngakapai gitu sanggeuk aing pae. Cek malakal maut ikula bagi tugas tugas bejakeun ka ditu mau maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha bebejana ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maut pae embungeun ja kudu kumaha kula mah jika salah embungeun kumaha Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah. Ramahan sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mung setahun 2 tahun mah panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah. Dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek. Tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu. Atuh loba meureuh mah ribuan tahun. Heueuh sakitu. Alamun geus beak mah paeh keneh bae. Jadi paeh-paeh kene mah kuari bae. Ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ya beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Nah, ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh kene balik naon kidinya ngising didinya. Kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Geus di dieu cukup di dieu deket. Berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng. Ngomongnya nama keur dicabut nyawa. Ngeri sudah teteh geri cakir lagi geri kasar aduh Masya Allah lalaunan atuh iya sakitnya panglalaunan ayaw aduh lebih laun tinggi cakir kita lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos gitu teh ya itu tahun teh Masya Allah yang apa hara ya mah ya oh cabut Allah berat amanatnya nak ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut dirinya kuring kubur
hampir gitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantap mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikubur nah urusan biasa terus salaten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal saminggu 2 minggu eueuh deui tah tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleut tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ka kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu tah petina eta teh terus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuari kukula kali itu ilu ge kuburan itu jarah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi urang di mobil bae ge katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik kadinya bae pae kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi kita adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir bae la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah kan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat nikmah eta kos kitu ti sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf mentak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap
kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kung gede teh nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat teh sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira ta eta sajam wa ukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.